Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fi mal wala ta wa in musyabbihati bilaisa. Paslun ari teh ji pasal fi ma nu tetep itu pasal dina bertelakeun per lapad ma wala jeung lafad la wala ta jeung lapad lata wa in jeung lafad in al musyabbihati pirang-pirang anu disarupakeun itu nu sadayana bilaisa kana lafad laisa. Imala laisa umilat madunain ma'abakon nafi wa tartibin sukin. Umilat diamalkeun naon ma lafad ma dunain bari teu make in nafi. Imala laisa kalawan saperti amalna lafad laisa. Ma bakoin nabi sarta tetepna nabi wa tartibin sareng tartib. Zukina anu diuningakeun itu tartib. Wasabko harfi ma bihar wasabko harfi jarin au dorfin kama bi antama nian ajazal ulama. Wa ajaza sareng parantos ngameunangkeun saha al ulama para ulama sabko harfi jarin kana mayunkeun harap jar au dorfin atawa kana mayunkeun dorob kama bi antama nian ari contona eta saumpamana lafad ma bi anta ma'niyan. Ma teu aya bi ka kaula saha anta anjeun ma'niyan eta anu dimaksud. Waraf amatufin bilakin au bibal mimba diman subin bimal zam haisuhal. Wal jam jeung kudu ngabistikeun anjeun raf amatufin kana rafa'na isim anu diatapkeun bilakin ku lafad lakin au bibal atau kula fadbal mimba dimansubin halna tetep tina sabada isim anu dinasobkeun bima kula fadma haitsu halla dina sakira-kira cicing itu ma'tuf binakiratin umila wa ba'da ma walaysa jarrobal hobar wa ba'dala wa nafika naqad yujar wa jarro sareng ngajaerkeun naon al ba'u ba zaidah al khabaro kana khabar ba'da ma dina sabada ma nafi walaisa sareng lafad laisa wa ba'dala wa qad yujarru sareng rajeun dijaerkeun itu khabar wa qad yujarru sareng rajeun dijieurkeun itu khobar ba'dala dina sabada la nahyi wa napikana sareng dina sabada kana anu dinapikeun binakiratin umilat kali sala wa qad dalilata wa indal amala. Umilat diamalkeun naon la lafad la kalaisa kana saperti lafad laisa finakirati dina pirang-pirang isim nakirah. Wakot tali sedang rajin nyanding dal amala kana ieu amal laisa naon lata lapad lata wa in sareng lafad in wa malilata fi siwahinin amal wa hadbu dirrobi pasha wal aksu qol wa majeng teu aya naon amalun amal lilata eta tetep pikeun lafad lata wa bi siwahinin jeung dina salian di lafad hinun. Wahad pudir robi sabari ari ngabuang kana anu ngagaduhan mahal ropa nyatana isimna pasha eta masyhur itu hadpu wal aksu sareng ari sabalikna qala eta saalit itu aksu. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.